Aki-aki itu terus ngejangkau di mana? Ayo gue ngatur, iya mah. Cek hayang nyangkut gue bajok aja. Tuh, nah, bubuk. Bawa, tuh. Ini jauh. Nyangkut mah ini mata hayang di canu. Ini sini jauh. Jak hari mana boga kamar kosong Eka kamar kosong parinu di kamar teh harurin di kamar na oge terus kumaha atuh make ka dieu ari kitu teh pan loba di ditu sawung. duh Eka kumaha dewe geus ieu ieu cilaka dewa mungkin jero cilaka teh mah euy duh. Selamat menonton film Haji Koret. Aki-aki itu terus ngejangkau di mana? Ayo gue ngatur, iya mah. Cek hayang nyangkut gue bajok aja tuh. Tuh, nah, bubuk. Bawa, tuh. Ini jauh. Nyangkut mah ini mata hayang di canu. Ini sini jauh. Ji dagang nih Ji. Lain dagang aing mah puguh itu aing teh musibah ieu teh aing teh Musibah naon eta Ji? Tadi bantuan ngomekeun ladar ye hese ye. aing teh musibah geus sia mah Bantuan hese ye. Kamu? Ari haji aku naon eta teh? Kumaha ge mo sigan mek dagang. Kita mantuan ieu ye ladar ye hese ku sorangan. Kumaha tah haji teh? aduh aing kudu kasaha ieu tah ojak suga nulungan ka aing ek ngilu-ngilu ngenong aing ka si ojak kira ku teu ngampihan meureun ka aing si ojak bingung aing kudu di mana hees meureun aing teh aduh meureun ieu mah daun komun beureun kopi na meuni kitu aduh kopi-kopi acan deui kan aing si bom-bom si ingin ka mana ka manusia teh kuat mau di kamar ini kitu biasanya masuk jo nyamper deh kak Ji tas di mana ieu teh Ji? aing dagang aing teh ieu teh keur musibah aing teh ieu teh Asa parah as kumaha ge mo kitu. Besok atuh di dia tah diuk tah. Lain tara-tara kumaha ge mo ling eta mah lain dagangan. Naon itu aya naon Ji? puguh aing teh barari ngojak lalakon hirup teh aing teh jadi kieu ieu teh aing ge bingung ting kudu kumaha ieu teh kalakuan teh duh ampun deh kak Nah naon ieu teh ke jeung barari bingung sagala. Nah aya naon ke kudu bingung. nyata aing teh ieu teh lieur ieu teh aing teh puguh ayeuna teh ampun deh kak Atuh lieur mah muntang we Ji. Muntang lieur mah. sia mah Lain itu nu sabenerna aya naon ieu teh kuat kumaha ge moh kitu Ji. puguh ieu teh aing teh heueuh lah aing teh banyo ngawangkong jeung si Kocoy Oh terus kumaha tuh? gitu teh aing teh ngawangkong cek aing teh kieu aing mah asa hayang nyanung kitu Non nyanung. hari kitu meureun ku si Kocoy teh dibejakeun ka inung budak atuh kalakah ngadat
Oh, da pantes we atuh ngalat oge meureuna. Da mungun di capang nyanungkeun mah awe oge. Oh, da aing mah tadina banyo. Ai si Kocoy pan meureun ngawangkongkeun teh kawas nunyan atuh ngadat ka dewek kita. Dewek di tunung titah init diusir ti imah. Tunggu wangkang-wangkang ka si Kocoy. Teu nyaho si Kocoy mah dek kitu puguhkeun ngadukeun wae si eta mah. Puguh bingung aing teh nyata ting kudu kumaha ieu teh. Oh, terus atuh hiji kumaha ayeuna? Aing teh Bruh. aduh. Bingung kumaha. Lah ijak. Ari maneh euy boga kamar kosong euy. Teka Kamar kosong. Parinuh ji kamar teh. Harurin. Kamarna oge. ah atuh dewek cilaka meuh Aisyah. Kamar parinu mah meuh aing go di mana atuh meuh nyanong aing mah. Oh, hampura we lain teh hayang nulungan ji. Atuh ka itu ka si Bombom atuh si Gan si Bombom mau imahna lega. Atuh ah. Arek ini teh atuh aya gitu mah ah. Jak aing. Atuh hampura we nya. Euy, dipikir-pikir mah aing korek-korek tunung kitu mah kumaha cekanana. Sugan aya atuh rek si Bombom sugan area di imah ieu euy ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi teh ji. Aya ning euy. Oh aya, arek ka mana teh? Rek ka maneh dewek teh. Lain arek naon ka dieu ji? Nah Aisyah teh nawaran ka jero eta ka aing. Heuh sok atuh sok. Atuh sok aja atuh. Nah, atuh. Sok jeung kayaknya. Aduh, Lain aya naon ieu teh ji, make gumage mau kieu teh naon ieu teh dagang naon ieu teh haji teh. Lain dagang aing teh puguhkeun kena musibah aing teh ieu teh. Nah musibah naon ji teh? Kalongsoran. Kebanjiran. Laporan atuh ka Pak Dedi. Musibah aing teh bingung ting kudu kumaha aing teh teh geus tas si ojak aing ge musyawarah. Geus si ojak kalah ka titah ka dieu. Aing teh keur nya teh sabab salah ieu teh. Kitu. Heuh na kumaha atuh ieu teh kunaon ieu teh bingung dek ieu teh ieu teh. Kumaha atuh kumaha ieu teh nu puguhna naon? Aing teh kilu nyalindung ka cia, heuh sugan we meureunan aing daek ngarawatan haji maneh. Gitu. Puguh-puguh heula ieu teh. Rawatan-rawatan kumaha ieu teh da meureun lain panggih. Naon ieu teh atuh nu sing puguh? Haji teh ieu teh puguh nya teh kamari teh heueuh. Heureuy jeung si Kocoy ngawangkong. Gitu nyaritakeun teh mun nyanung geunah gitu. Pasti geunah hari nyanung mah. Heeh. Terus enak kumaha? Tuluy ek nyanung. Boro-boro terus nyanung. Puguh aing teh kalahkah diusir. Inung budak aing teh diusir ti imah ulah ngenong di imah ulah cing di imah titah init. Heuh syukur atuh. Nah, sia maka aing teh kabina-bina teuing. Aing teh puguh ieu teh keur lieur ieu teh aing teh sia mah. Lain atuh bisa ek dieur mah itu aya bodrek erek diinum mah bodrek. Bisi dieur mah. Da aing mah lain lieur kudu ngakan obat bodrek aing mah. Aing diusir ti imah. Bingung aing teh kudu ka mana aing teu dibahanana kudu ieu we baju sarakat teu jeung ieu tah duit kumanehna sagarupa dirawat aing teu boga nanaon. Terus kumaha atuh make ka dieu ari kitu teh? Pan loba di ditu sawung. Nah ari sia ka aing teh ngangap naon atuh. Pan ieu teh gara-gara si Kocoy ieu teh aing teh kieu teh ieu teh. Si Kocoy. Nah make daek atuh ngahijian. Heueuh si Kocoy ieu teh. Mataku atuh kudu tutup carita ka si eta mah ulah sablakna. Jeung si eta mah pan puguh nyaho bibirna teh untaweran. Cik atuh rakepkeun ciga bibir teh ka si eta mah. Puhkeun. Da tadina dek teh banyo ai kitu-kitu meureun kalah di awak pangkongkeun ka inung budak atuh ngadat. Atuh dewek teh jadi diusir kieu ti imah. Urang ngajerog di dieu can ngajar teh init ka itu sing jauh. Aya rek kalakuan kitu mah. Aing teh bingung ya teh.
Ayeuna teh kitu. Oh hampura Ji, dek teh mah bisa ngarawatan da ieu teh. Soalna mah pandek teh pamajikan ngenong ka itu kami toha dek erek milu nuturkeun. Lamun haji meureun di dieu sorangan lain kurang naon dikala mun sok ngasupkeun jelema anu teu bauh ka imah sorangan teh. Wah sok inggong imah teh. Duh, deka kumaha dewek geus kieu ieu. Cilaka dewa, yang mungkin jero cilaka teh mah euy. Duh. Atuh ngeureuh we ayo maneh erek ngenong mah atuh. Oh nya erek ngenong heuh. Baju lampura we ngariweukeun euy. Nah abis teh mah di dinya tah anu aki-aki tah anak me bisi erek mah kosong. Siam. Ulah dituna aya saung. Aing atuh rek gayat rek neangan dewe sugane atuh aing mangge Detek yang aing kudu ngasupan jelema kitu mah. Aing ada sanek ngenong we Itu. Kita lagi. Nyai kumake motor ai haji kuna. Nyai teh curah sare-sare eta kumake motor kita curiga euy. Heueuh eta aya naon nya? Garad juga. Teuing make bida lawan kitu mah ge mah kitu nya. Anu dirasa dagang lainnya. Heueuh piraku haji kitu tah. Mana loba aya garad eta mah yakin deh. tiga nama. Pasti eta mah garad jeung pamajikana. Balik di orang kan. Kagetan ya euy. Aing tadi mah haji euy datang ka dieu deka. Naon kumaha ge moal. Kumaha ge moal. Heueuh. Teuing punung teuing naon. Hayang ngenong dewek dengan haluri mah noge. Bener ieu teh. Puguh. Ku aing kan karunya nama karunya. Jurungkeun kasih bombom ku aing teh. Pa itu teh kasih bombom. Dalam ka emang kasih bombom mah teuing ting tulus ting. Pantes tah haji kumaha ge moal. Heeh. Nurus tunyung aja nama yang nyanung berarti mah. Tuh meureun yang kawin teh lah aki-aki sekolah teh. Sudah naon boy? Hadaweung we. Oh bilang dewek ngadaweung. Heeh, di Marabung euy. Di imah. Cenah sebeuki montok teh ka ayeuna mah euy. Gua aing teh nyeri huntu ieu teh. Utak ka bareuh geuring tuh. Asa garam ya. Oh. Dek teh. Eta haji sia mah dituruhkeun ka dewek tadi. Kan tadi mah yang ngenong cenah di dieu punung nya teh. Bener dek didurungkeun ka maneh. Oh, muka dijual ka dewekkeun Paneh atuh. mah aing heureun mun nya haji ngenong di mana. Tuna atuh di para. Tapi aku kawin deui lain. Oh, nyaritakeun mah. Taki-aki kalakupan bener tunyung. Bukan. Aya ka manehnya? Pan mau di dinya dituduhkeun ka dewek. Atuh jadi kareka ditu datang. Aya di imah di ditu ayeuna. Nah ini pan udek cerek tadi hampura, modek mah bisa ngarawatan. Dedek teh kami toha, dapat majikan ngenong di mitoha, dedek nuturkeun. Udah karunya lemah karunya dewek teh. Da. Teh cenah ku si kocoy dan dibejakeun sama majikanana. Tuh nya eta si eta mah kitu, Deka. Kocoy, naon teh kocoy? Haji teh ngomong ka si kocoy nyarita yang nyandung ku si kocoy dibejakeun meureunnan. Si kocoy bibirna. Kan ku dek tadi teh Ji, gamun jeung si eta sok tong sok untaweran aing ngomong. Da si eta mah sok nepi, cek dek teh kitu. Heeh. Ting ka mana bega? Wah nyela ke kebun awi. Teuing cek tadi ditu cek ditu atuh aya saung cing teh ka ditu. Cek aing teh panya teh dagang haji teh tadi teh. Sarua cek teh oge. Moal gemol pantes haji deh kan. Ganti atuh ngaranna si gemol. Heuh lah haji emol ayeuna mah. Heeh. Yang tuduhkeun atuh tadi ku didinya ka saung pasaran di ditu. Oh teh teh da aing teh da kitu-kitu we meureunnan teh da jelema karunya tuduhkeun ka maneh. Lah karunya tuh ngejelma kitu. Tapi heueuh kitu nama euy. Nu medit. Daya pangbutuh mah keukeuh ka jelema leutik was urang. Nu puguh mah Nu lepas puguh mah. deui. Eta Karma eta mah. Karman. Karman. Oh. Lain karma. Budak Mang Ojak itu. Karman. Cek mana dia? Karma. Oh, karma. Karma bom lain Karman. Oh, heueuh. Oh, ada deke. Ari karma mah. Daang tadi. Ini nih balik Saudi. Forma kehead nu kitu mah.
Saudi mah lain Parman. Wah, Iya mah.